sok gampang nurutkeun kana hawa. Hawa teh naon kahayang. Punten mu. Jalmi teh umumna da ku Allah teh sok nurutkeun kana hawa. Kalemahan urang teh. Da urang teh lo mam ku Allah teh dicekapkeun jalmi teh. Tuang alhamdulillah. Bumi alhamdulillah. Anu akibatkeun urang riweuh naon? Nuturkeun kana kahayang. Da tamat kahayang mah. Gaduh acuk samingon 3 acuk cekap atuh. 2 dinten sekali seuseuh. Cekap sama. Tapi ibu di bumi acuk sabara losin dina mari. Da teu cukup-cukup. Ayeuna teh eta teh naon? Lain teu cukup, lain teu butuh kana acuk tapi kurang teh kahayang eta teh. Sifat jalmi. Da tuang atuh da cekap tuang teh. Ku artos ku 2 menu oge misalna gitu. Menu teh jeung daging we sareng kerupuk jadi gepuk. Sakitu cekap sakitu we. Jeung sayur we sareng asin teh cekap sakitu mah. Jeung sangu nya cekap sakitu oge. Tapi ngudag-ngudag kahayang mah teh cukup. Dina meja teh menu makanan teh gepukna, endogna, teras asinna, teras sagala rupa ngajajar. Saya teh 12 rupa teh sanes 4 sehat 5 sempurna tapi 12 rupa aya yang ngajajar. Eta teh kahayang. Bumi ge cekap hiji. Tapi ari nganggo kahayang pan teu cukup. Di Garut imah. Di Cianjur bumi. Di Bogor gobrong. Teu cukup-cukup. Eta kan hawa kelemahan jalmi teh nurutkeun kana meung keur boga duit. Nuturkeun kana kahayang moal cakap-cakap. Ta jalmi soleh mah moal tiasa kitu moal nurutkeun kana kahayang. Sabab eta teh bakal ditaros Gusti Allah. Nyemutkeun sapertos kitu. Janten lamun urang masih keneh nurutkeun kana kahoyong jauh pisan jadi jalmi soleh. Tahan kahayang urang teh. Kitu. Kana nafsu eta teh abot. Ngekar kana kahayang teh. Mata itbaul hawa. Kalemahan jalmi teh itbaul hawa. Sareng kalemahan jalmi tulul amal.